hias rasa hayu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Kawasa rasa syukur nu tara diulur-ulur hayu urang sampakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah urang tiasa idhalu surur ijabatul dakwah ngalumpur jeung batur salembur. Mudah-mudahan idhalu surur urang ngajauhkeun tina siksa kubur amin, ngajauhkeun urang tina sifat kufur amin. Muka dua salawat senarang salam hi urang terus ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakan terus dikucur gunung tertentur dikecer kelem tertentu junjungan urang sedaya nyatana habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos ngajar urang anu tos nyandak urang minat dolala ilal hasanah minat bulumati ilal nur di alam poek sampai kacaan wasilah ayana ajaran Kangjeng Nabi ibu urang jadi nyaho mana nu poek mana nu caang betul wasilah ayana ajaran Kangjeng Nabi melalui para alimin ulama urang jadi terang mana anu pahit mana anu amis benar wasilah ayana ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang jadi apal mana nu menang mana nu teu meunang ieu teh wasilah ayana ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi atur muratibul awqat pengatur waktu penata acara, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Tak lupa pula kepada para qori yang sudah menyampaikan ayat-ayat lantunan suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan para qori kita doakan semoga panjang umur amin, ilmunya barokah amin. Salajengna deui hadirin wal hadirat doakeun kurang sadayana mudah-mudahan ieu masjid Al-Ikhlas Kampung Gosali lembur ieu saparantos nangayakeun muludan mudah-mudahan ku Gusti Allah sing diturunkeun kaberkahan amin. Pamugi-mugi ieu lembur ku Gusti Allah dijauhkeun tina penyakit corona amin. Allahumma tal hadhil qaryah qaryatan islamiyatan mutmainatan mughadiyatan aminatan indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan mutmainatan mughadiyatan aminatan indallah wa rasulah amin. Allahumma ba'idna hadha qaryatina minal bala'i corona ya Allah. Allahumma ba'idna hadha qaryatina minal bala'i corona ya Allah. Allahumma ba'idna hadha qaryatina minal bala'i corona ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil beres amin. Biasanya entos balik bu balik jaga ngadoa ulah negara yang tidak ya baik itu bu sehat bu kumaha cager awak berkah barokah alhamdulillah rajin ibu-ibu nanya pengaruh mulut maka baju berbara ragus alhamdulillah pengajian paling ramai di Esina ibu-ibu disuruh kakek disuruh kakek paling ramai ibu-ibu kan luhuran ibu-ibu bapak-bapak lah. Insya Allah di kampung Kosalimah ibu-ibunya rajin pengawasan benar tebok saminggu Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat poe Sabtu ibu pakai bajuna warnana abu-abu poe Minggu warnana ibu pakai bajuna kelabu poe Senin warna kuning poe Selasa putih tulang poe Rabu warnana hijau tai kebo poe Kamis ibu pakai bajuna warna pink poe Jumat ibu pakai baju putih tiluhur kahandap lempang ngancok. Hebat ibu-ibu di imah rajinnya ngaji ungal poe baju rupa-rupa salakina di imah ngabegak nang karak paru-paru leres bu. Tapi orang lima insya Allah karena ngaji rajin ya wasilah maulid Nabi. Yuk kita lihat tema hadirin dengan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tauladani anak Rasulullah. Saul bu apal Saul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Penceramah Kiai Haji Muhyiddin dalam kurung Ki Pelenu. Nah lepas di dia dong kurang terima atau pula di aranan Pelu cek ibu-ibu aing madak cenala leles maka Rosalina hadiran Kiai na kecap
artinya peci luhur titik sagede kelelong masjidnya kemana-mana dah. Ibu-ibu bang selules pak peluh kiaina cenah ieu. Bu peluh teh singkatan peci luhur. Abi mah nganggo peci luhur teh kan asas manfaat. Ngariung di dia balik batur mah oko menang hiji abi mah tilu. Mana saparona tendeuna jero peci. Mudah-mudahan peci luhur akhlak milu luhur amin. Mudah-mudahan peci luhur ilmu milu luhur amin. Ngan ulah sok diaranan nya bade ngacana budak eta peci ustad jerona orek doang. Abi ceramah di daerah Pakidulan sakabel ceramah aya nini-nini bu cerik merhatikan peci api barang turun tak abi nini-nini ditaros hari ini kunaon cerik baik ngadele abi apakah ceramah abi teh meresap sanes cenah kiai abi maka dudu eta sedih jasa hate ningali peci kiai ingat kana penasaen abi aya nu maling peci kula disarwakeun jam sae nepi bolong kedaekeun ini lumpat amprit-ampritan dasar cek kula imi-imi ibak-ibak mobil bodong dihadekeun nini rada gubak nepi bolong kedaekeun terus tukang son lanjut volumenya kalau masih ada kita ini doakan kurang tukang son mudah-mudahan rezeki masih berkah amin mudah-mudahan gara berangkat ke tanah suci Mekah amin balik ke Mekah tukang son mudah-mudahan gara bisa nambah nikah amin ya Allah ya Rabbal ibu-ibu Allah amin tidak mencalangap doang ke para bapak sadaya kesepuhan para ramang di jero masjid sararehat Pak alhamdulillah para alimin ulama orang para ustad orang doakeunnya sadayana kudu biasa teu wiji-wiji kusim pribados anu mangkatna di lembur mana-mana termasuk anu di lembur kancangna kitu doakeun urang mudah-mudahan ieu para alimin ulama di lembur urang mudah-mudahan dipanjangkeun umur amin mudah-mudahan para alimin ulama orang dipasihan ilmu anu berkah amin ngadaduhan santrina soleh tur solehah amin pamugi-mugi istrina sararobar amin ketika dicandung amin ya Allah ya Rabbal kunaon orang hadirin kudu ngadoakeun para alimin ulama ingat hadirin hirup lamun teu ngadeuleu jeung teu berpatok kepada alimin ulama di alam dunia urang moal bisa patokan moal gaduh pedoman sebab cek keterangan falaula bi ilmil ulama la saran nasu kal bahaim seandainya di alam dunia ini tidak ada ilmu para alimin ulama yang diberikan kepada kita semua la saran nasu kal bahaim jelema di alam dunia bakal hidup seperti satu hewan aku benar teu dipagahan ku ustad dipagahan ge ngomongna cek ustad ulah kiih nangtung urang geus salih lamun kiih ulah sok nangtung eta mah kalakuan kebo di bejaan di pengawasan nuki nangtung siksaana gede bahkan di kuburan kene geus diduruk kuburana seuneuk ngaguar-guar bagi jelema nu sok nangtung aya keneh bae nuki eta sakitu aya ulama maka al ulama warasatul anbiya nabi mewariskan ilmunya kepada para ulama saat ini digunakan ieu nu kita kumpul di dia saha lain para alim ulama didorong kurasa mahabbah ka Kangjeng Nabi maka kata Kangjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah saha jelema nu cinta ka kaula saha jelema nu resep ka kaula kana bakal aya eta si jelema jeung ulah jaga ahabbani fil jannah calik urang di surga Allah amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan kumpulna urang sadaya di dieu jaga jadi saksi kita kumpul urang jaga di akhirat di surga Allah amin ibu hayang ka surga bu hayang ka surga jaca akhir ngomong nama hayang lebet ka surga jatuh nyerihun tuh ngomong nama hayang ka surga hayang ka surga hayang ka surga teureun ngomong ai salaki diluncak begal betul apa betul bu hayang berkah bu hayang berkah bener kepingin di abi catat 3 huruf layani suami
kanggo ibu bekal di imah ngalayanan suami tilu huruf ceki peluge. Oh cina budak tuan mata dia itu boga anak ngomong naon kula teh boga anak pamajikan geus dua itu percaya tanyakan ke pamajikan kula hayang ibu dicandung hayang bener leman tadi ngomong hayang ke surga jelema nu dek dicandung ngiklaskeun jaminan surga moal dihisab deui hayu geura bebejak ka imah bapana geura nyandung sih kami mah hayang ka surga geura hayu teu kabal centong ayana tarang modal aja bukan salaki layanan salaki ibu kutiga huruf hiji huruf B dua huruf S tilu huruf D. Naon Ustaz huruf nu pertama B layanan salaki ku bahasa anu bagus. Mampu B Bu? Bahasa. Apa itu bahasa? Kata-kata yang kita ucapkan kepada suami. Ketika ibu dipanggil mama oleh suami, ibu jawab dengan sebutan papa. Ketika ibu dipanggil oleh suami pipi, ibu mimi, ibu jawab dengan mimi. Ibu dipanggil ayang embeb, ibu panggil suami ibu ayang potong. Ketika ibu dipanggil pipa oleh suami ibu panggil suami ibu dengan sebutan paralon. Oh pipa jeung paralon teh sadulur. Kunaon salaki disebut paralon sebab tempat ngocorkeun. Aya paralonan. Betul apa betul? Huruf B bahasa ibu layani suami dengan bahasa yang lain. Lamun salaki hayang nyeduh kopi teh ma seduhkeun kopi ulah ditembal ku sawara ku bahasa ngorek. Oh mangga para kiai doakeun ka urang sing panjang umur hasil maksud yang nyambung ngagetak deui Pak kita kiai cenah ngomong kadinya deui terus hadirat hadani Allah wa yakum ajmain. Ketika ibu dikitanyeun kopi ku salaki jawab nu bener aya eueuh ya maneng dapetkeun kopi pulang cangkeng kopi awa gula awa duit teu mere ulah bodoh ibu lamun kayaan model kitu tonggengkeun sengker karena gelaskeun budak cai panasan sedeng paling beberapa ya oh kadang-kadang punya eta mere duit henteu panyahan ditanyeun kopi pan nahan kan kitu bener kan kau bener bah jaga bahasa Bu, awas hati-hati dengan suami itu surga ibu hayang ka surga bener kupingkan Bu dina kitab Adabun Nisa juzna juz hiji halaman 282 Kangjeng Nabi ngawaler kieu bismillahirrahmanirrahim wa ayyumam ra'atin qabbalat jauh jahat binti binafsiha maka annama qiraatal qur'ani isnatai asyar sahajal mapa majikan anu nyium salaki ti heula tanpa dimenta keur cicing salakina keur diuk dipaling tiburin cek salakina mana anak-anak ceng kade hangkeun kiai inung dia kasurupan pugu aing dicium di heula dengekeun Bu anu nyium di heula kemudian ibu sare jeung salaki ya sare nya ibu noker di heula nyampe ulah cicing bae tawaran ti heula eta jelema nu nyium ti heula pamajikan kana salaki anu noker ti heula kana salaki saur Kangjeng Nabi pakaan nama qiraatil qur'ani isnatai asyara sarua jeung namakeun Quran 12 kali sakali 12 kali khatam subhan hayang ka surga cium di belah salaki balik video lamun nolak enak rajeng dekeman ku ibu cicing sakit peluk ya enak dicium terus wabana tercukup sampai dirinya cek Kangjeng Nabi saparantos ibu di pasien
50 kahadean saayat sa-Al-Quran ayat sabaraha ribu ayat dikali 12 eta sekecupan doa ngahan gitu doa. Masya Allah. Wabana tidak cukup sampai di situ kata Kanjeng Rasul. Setiap kecupan yang ibu daratkan di pipi suami, maka Allah akan menjadikannya Madinatul Jannah, istana-istana buat ibu nanti di surga. Allahu Akbar. Ya surga ibu itu salah. Kapan sih sok kayak apa? Kadang-kadang boleh picet bahasa dia asana balik di dia bahasa laki di recek nyium dengan salaki sekali nampal iya tongtong abu sarua jeung nyium batu hajar aswad di Mekah tuh dengan tika Mekah ongkoh teboga duit akur cium ibu dengan salaki eta ge sarua bae hajar aswad lengan jeung batu akur bayi hidup. Nata banget salaki ibu sekali doang ditutup ku ibu dengan penuh rasa cinta. Ibu sarwa jeung netep Ka'bah di Mekah. Ditutup ku ibu geuning ieu salaki aing sarwa bae jeung Ka'bah hideungna. Pandang itu wajah suami, insya Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang luar biasa. Digerokan ukiai gini hei kita dusur iya mah hei tiga ada ya kusalaki lagi enggak boleh diimaki ya ya non etah hei etah ya non kusalaki ke etah begitu bahasa ada kakanda I love you kakanda masuk kamar yuk kakanda kotok yuk duduk gitu terus ya terus lamun digerakan kumaha bu tah gitu jendol digerakan kiai gini hoi tah gitu kunaon eta awewe bapak lamun digerakan ku saha bae nyebutna sok tah jawabanna sebab dina awewe aya barang anu bekah ai lalaki kunaon sok digerakan ceng bulan sebab dina diri lalaki aya barang nusok ungkul-ungkulan terus ya nu kadua huruf S tadi huruf naon pertama nu kadua huruf S bu naon S sikap jaga sikap anu hade kasalaki ulah ketika salaki ibu arek berangkat ke sawah pinggul ku ibu alukuna begitu suami sudah melangkah 5 kali langkah memeh ngalengkahkeun sampean eta salaki ibu tarik ke latarang napa kecup ke latarang ibu alhamdulillah cek salaki ibu bari minggul aluku dadah mama dadah juga papa papa ngeluku ada orang masuk itu panggilan papa mama ya yang embeb aing atuh jeung cakang tampil betul apa betul panggilan sayang pipih mimi barang datang ke dapur panggang catok mengerikan saudara-saudara arek gegeroan teh kudu nempo saldo tingali rekening sabaraha saldona ai saldo 100 juta kaluhur mah panggil papa mama satu pantes ieu mah ditanya boro-boro saldo ustad kula mah rekening ge coba ai panggilan papa mama papa ngara gaji mesin papa muluku hade bae bahasa sikapan hade begitu salaki ibu balik di sawah gira-gira ibu sadang ngaharupan kaca Mirabella Wardah lipstik Ines rasa stroberi asupkeun kabeh anaknya ngadeulekeun mak nikah mana nek kondangan dia undangan nek jemput bapak dia mana mak ke bandara bandara di sawah bapak dia keur maju bandara Hong Kong geus ulah nanya-nanyaan duit aing ya lipen aing ya sol cek mana keur sadar datang eta lawang di
dibukakan usaha kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka lawangnya sawara yang sana kia bu tidak masuk sama dengan kan malah lamun anu suki dibukakan lawangna ditutupkan di harus wablek. Nah itu anu suki wablek dibuka lawang dapurna korek munasabah kaget sih korek terus ya terus benar 2 menit udah diprotes Pak. Selesai suami ibu datang mengetok pintu, begitu pintu dibuka datang suami ibu tas di sawah, ibu ngesiap tas sadang dan laksana pengantin baru mau dibawa ke pelaminan. Ibu ngesiap maju baru salah ibu dia kesurupan jurik naon sedang dan hadapan datang ke aing mama berampe jemput suami ke depan pintu itu sebagian dari sikap yang baik. Betul apa betul? Maka dalam menghidup rumah tangga yang rukun tak kudu gitu diberek sekali sabar apa pamasian salah kita sekuluku menanggal 25.000 tapi ku ibu ulah protes tak cukup bulu budai beres sawah gede penting sawah detik ulu udah bang oh bapak awewe keluar mapunten awewe keluar mapan kumaha setoran uang angkot bener tante bu uang jajan 5 juta sebulan ibu HS dengan dangkak dong pak kakak tapi lamun uang jajan 20.000 sebulan eta HS yang soal mereka knalpot betul apa betul? Tanya maki 5 juta mampu ngadangkap di heula uang jajan 5 juta manek daharna ke pimpin kotong aya bakakak aya sayur asem aya komplit begitu duit 20.000 sapoe bu eta nu cukup di dinya kejo jeung kokobok doang cek salaki apa dia kumaha daharna aing loba omong 20.000 geus geura ka dinya eta kejona eta sayur bening goreng kokobok jangan melihat setoran bu walau bagaimanapun itu suami ibu layani dengan baik cuma diberi duit gede bagu guru abu kasalaki kakak inget mandi ceng cai hangat ayo dia ayani naon cek salaki nawaran aing mandi ceng cai hangat jak kemarin aing balik mereka dia duit 50.000 sabulanin boro-boro nawaran mandi dia tak aing kalau lagi ngomong kia kakak ceng mandinya tadi itu kalauan lu hewa-hewa aja salaki mawa duit gitu betul apa betul? Eta mah diberi duit uang jajan sabulan misalkan 500.000 pan cukup pak betul tak bu? 5 juta sedang tak bu? Sedang paling salaki ibu usaha sedeng capek hayang nutupan kabutuh 500.000 ibu sabulan barang sare ditoel ge merejuk hari dulur jubul nama dibalikin baik kabelah gitu ditoel teko salaki nama nyatodot wah tuan toel 20.000 toel di ku salaki nama nyatodot harodang panas toel baik totoh ragam ditarik memang lanjut maka ketika ibu layani dengan suami sanajan meresa kumaha baik ya bapak ibu kupingkeun waan tapi rukosa mahu lamun ibu lamun diberi kusalah kita sakumaha baik ulah loba protes wa in tuti amrohu diparentah naon buku salah kita kudu nur memang ada salaki potongan teboga duit bagi kita ge ulah bu anu katilu dandanan huruf D BSD anu katilu huruf naon huruf D artinya dandanan rawat suami ibu dengan dandanan yang baik artinya kumaha idza nadarta ilaika syarabta ketika ibu dipandang oleh suami ibu banget ibu piresekeun geus kan sakitu
nu mana banget nu piresepkeun teh lain ku dipoprok ku blows on, lain ku peda halisna dikerok digundulan diganti ku halis anyar gambar cak-cak. Mana wae baru mah kitu Pak. Ngalayanan salaki pakai baju daster urut masak tur sore bau asup ditangkep ku salaki nanti tinggal belek-belek di rumah salaki. Atuh baju urutnya hijau eta mah neka ondangan naon itu ditempel ke dina beungeut kabeh asup Mirabella Wardah naon ditaka dituna Ines lipstik nu rasa stroberi teh padagang gula mah tengoknya lamun ibu sadangan make pipi perhatikeun lamun eta pipi geus milugang geus parareot ulah dipaksa ka wedang ieu habok dipupur-pupurkeun barang di kacaan atuh jadoang orai ganti kulit bener tuh make lipen habok aprekan pugu bibir ceding dari jembaluna habok dilipenan barang di kacaan alabatan galeman rempah betul apa betul dandan yang baik kok halis sudah sok dikerokan Pak Ali gimana kaundangan geus mamakai lapis kenceng seragam ting perecat luhur kenceng hadap kenceng deuleu santri mangga deuleu sampai kararenceng tukang tahu bulat sampai kang ngubrus jai bunuh kondangan make calana lepis ngangepok di tengah segede batok di toel mau ti kotok kan ieu kararia ieu nu kaundangan teh kudu galulis bae nu kondangan halisna disulang ketak sampai nyulam beres nyulam hujan gede pakaiannya di luar padi jai kambong sak cai mucumbang dina bukuna turun karena halisna kusur karena sulaman halis acak-acakan harudun berapun rumpat ka jero imah dari mawa pakaian salakina di jero imah ngadoncrat tina jandela sugan aing mah dia tuyul maling pakaian haram jada moreng geus eueuh halis itu batu aya di dieu kitu aya bener Masya Allah eta pagawean teh kokom dan kitu teh aya teh kokom teh mimin teh Siti Mamot nu rada keren ayana teh Ayu teh Santi teh Yanti Ari teh Maimunah teh maneh anu maneh ari dia ibu teh Juju aya teh Titin mok enak aya mok enak aya Ari teh Maimunah maneh aya deui bae da dieu moe sirah da dieu moe maneh resep anak kopoe dia urang dieu nya doakeun urang sanajan saha bayarana nu penting jaga urang asup ka surga kabeh tanpa hisab amin ibu layanan salaki kudandanan anu hade ibu lamun keluar imah kudu berpenampilan seperti hantu lamun ngaharepan suami kudu doang ratu iya mah dibalikeun ndek kondangan doang ratu ndek ngaharepan salaki doang membeki pan kaundangan mah make kutang ge gacon giliran kalayanan salaki eta kutang pegat di orletan 16 barang diparende ku salaki disikap jos udah orang jadah dong barang dibukakeun bajuna dia mah inaho eta orang kutang orlet doang 16 orletna hari nu kaundangan mapan segala baju ge negara racot buuk gelok diurus renganan salaki rewak-rewi boro-boro make parfum anu aya kelek asup cek salaki na ieu mah corona ge eleh dak sebang negara nauzubillah min dari dandanan awak ibu ketika lu pelayanan salaki betul ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain mengingat ini adalah maulidur rasul kunaon ieu muludan kudu ku urang di reureuh bae unggal tahun ngayakeun muludan deui Allah capean cek jelema nu teu beriman heuy ari dadariana naon eta muludan ka unggal tahun nya teu bosen jawabannya karena kita mengulang-ulang keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukti bahwa kita mahabbah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisi ibu ayah nanya gitunya bisi ibu teh di mana muludan bae unggal tahun atau bosan kamari
aya kiai ditangkap deui kuari ngangkat deui kiai jawab ibu kieu kakak dia ge hari kakak eta ulah poe nyatu jeung kejo nya teu bosan jigisuk kakak ulah nyatunya teh kami eureun muludan kakak jigisuk ulah nyatu kamari kakak nyatu jeung kejo belah ditu kakak nyatu jeung kejo kuari nyatu jeung kejo geus kakak ulah nyatu cicing bae mau tadolos ieu ulang deh mulu dan kunaon ku urang terus-terusan diulang deh cinta urang ka Kangjeng Nabi iman urang semakin tumbuh semakin diayakeun ieu bulan Maulid maka cinta urang ka Kangjeng Nabi semakin tumbuh hadirin kartos pan sok aya bae pan sentimen aliran kos kitu aing mah cenah urang teh adalah budak ahlu sunnah wal jamaah riung bae barang manehna diberi berkat buat dirincik di bawah balik batin jadi ogah guys ya sama sodako ayo diberi mah hayang tanu gitu tak marjuki jalakoah bapak dong bagi sodako ogah terus ya bisi ayat kamu kawas gitu pak ayam kedap asupun kana tong gede guluntung ke jalan ayamnya kalau sok rada liar kabeh nuk dilengit-lengitkan kiai geus ulah ngayakeun muludan ulah ngayakeun rajaban ulah ngayakeun tahlilan haul 7 bulan ulah ngariung segala naon ge di lembur ulah gitu ya cek ulangnya dia nu ngabiayaan teu buku-buku nyarangan intina mah saya mah teresep kana sosodakohan bapak ibu pan urang sedekah teh jeung amal ibadah urang ibu ngahadiran maulid nabi ieu pan bereng datang ka dieu masyaallah balakatik trik balakatinang beteng mutik trik berkat manang bener kan teh bu akur maninta qala liya ta'ala malil maghfirah lahu qabla ayat tua ibu memeh lempang arek pengajian ka dieu ngahadiran kiai belu ibu geus dihampura dosana memeh ka dieu amin ya Allah ya robbal ya robbal bu kuari mah kitu kah didinya arep mah bener eta gelis jendol terus ya maulid nabi ibu ini teh bukti cinta kita kepada Allah bukti cinta kita kepada Rasulullah apa yang perlu kita tiru daripada akhlak Rasulullah akhlak dalam kehidupan sehari-hari ibu Kangjeng Nabi teh jelma anu lahir tina yatim piatu jalmi anu miskin leutik keneh dina patuangan keneh Kangjeng Nabi tos dikantunkeun ku sakadang bapa tos lahir Kangjeng Nabi dikatungkeun ku sakadang ibu disusuan Kangjeng Nabi ku Siti Halimatus Sa'diyah sahabat nyusuan Kanjeng Nabi Siti Halimatus eta dina hiji riwayat Siti Halimatus Sa'diyah asalna ti Bani Sa'ad boga salaki ngaranna Haris bin Abil Ujah dongkap dina hiji sore kuliling ka Mekah kan baheula mah ibu aya istilah nyusukeun ngalaburuh nyusuan Kanjeng Nabi lebadinya masih punten alit keneh orok beureum bahasa urang nama harita teh ibunda Siti Aminah nuju undur teu kiateun Masya Allah dongkap eta Siti Halimatus Sa'diyah ini tuh di Bani Sa'adah datang kadinya nawarkeun diri assalamualaikum teh iya abdi bade nyusuan eta putra ibu bade disusuan moal cek ibu Siti Aminah ulah gaduh artosna kan saeutik kira-kira kumaha ieu wah cek ibu Bani cek ibu Halimah bin Sa'diyah teh terjadilah hari kitu mah kami arek nguliling heula sugan aya nu rada gede kukulilingan bu eta Halimatus Sa'diyah jeung salakina Haris bin Abil Ujah mawa onta betina hiji Halimatus Sa'diyah naek himar kuda leutik kuru saduana onta jeung keledaina kuru kuliling eta saduana geus waktu maghrib nyusuan can menang-menang teu aya nu nawaran ingat manehna bahwa tadi aya nu nawaran bari jeung harga murah kakak urang kadinya deui bae istilah sampuran lumayan leutik-leutik teh mawa daging cek maneh disampuran datang kadinya terjadi hada-bihada akhirna Kanjeng Nabi dipangku ku ibunda Siti Halimatus Sa'diyah disusuan bari ceklak dina luhur himar eta Halimatus Sa'diyah begitu ngaluarkeun ku siwa dibuka Kanjeng Nabi begitu lahap nenen bu Kanjeng Nabi nenen nenen gede deh nenen ke ayah nenen ke ayah panitia nenen ya mah ingetan doang nih suka mamanya pan
ibu gagawe ge ari bari nenen masih semangat bener deh. Kurang ka Kangjeng Nabi nuju orok gitu nuju alit ulah nyebutkeun nyusu dusun berarti nenen pan ibu ke Kangjeng Nabi anak-anak ibu teh ari leutik cek nenen gitu lain banyak kana Kangjeng Nabi nyusu. Tah Kangjeng Nabi begitu nenen eta gaduh Siti Halimatus Sa'diyah tina setelan 34 begitu dikenyot ku Kangjeng Nabi ngadadak rubah jadi setelan 40. Ngagedean begitu makin dikenyot ku Kangjeng Nabi makin ngagedean. Ay cek Siti Halimatus Sa'diyah aya naon ieu kaget tali utang sampai jebol ngagedean jadi 40 berarti na 34 Bu. Barang di dulu eta kudana ontakna dihandapkan tong susuna ngagedean himar nu ditumpakan ku Siti Halimatus Sa'diyah teh milu ngagedean sehingga cai susu lebadinya banjir ditandean ku Haris bin Abil Ujah diwadahan karena plastik eta susu Masya Allah sampai kabar saat standby di ditu babaturana anu tadi lempang ti heula miheulaan Siti Halimatus Sa'diyah kasusul ngadak-ngadak eta himar jadi lempangna doang kilatna beres wasilah musuhan Kangjeng Nabi cai susu ngaloba. Alhamdulillah. Nu kadua akhlak Kangjeng Nabi ku kupingkeun Kangjeng Nabi mah lamun ngagaduhan akhlak teh teu doa urang kan dina berjanji teh kalimat ieu al jannatu wan na'imu sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallu alaihi al jannatu wan na'imu sadul liman yusalli wa yusallim wa barik alaihi al jannatu ari surga wan na'imu hajeun kanikmatan surga sadun eta disadiakeun ku Gusti Allah liman kadue si wong yusolli anu sok maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Alam Nabi itu sholawat lobakeun sholawat loba yuk kebarengan sholawatan yuk untuk menghilangkan rasa kesel salatna sholawat tipil qulub mudah-mudahan ieu urang dijauhkeun tina penyakit corona amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdadi wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dina kita berjanji aya kalimat ieu Kangjeng Nabi eta adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu. Adapun seorang Rasulullah itu adalah sadidal haya eta gede ka isin Bu isin ka Gusti Allah terutama begitu pelentung dohor Kangjeng Nabi mah langsung ka masjid isin ka Gusti Allah wat tawadu ibu Kangjeng Nabi mah gede handap asor beda jeung urang mah dina jero hate teh ngalobaan panyakit aya runtahan jero hatena ibu-ibu terutama lamun urang ada runtah kieu papalatak resep teh Bu rawat teh remot lain papatah dina jero hate ibu teu sadar ibu ge boga runtah. Naon Ustad runtah aya 5 huruf nu pertama huruf R nu kadua huruf U nu katilu huruf N nu kaopat T jeung A urang hijikeun anu terakhir huruf H urang ajikeun eta runtah hiji-hiji runtah dina jero hate manusia kumaha carana Ustad kudu disapuan dekeutkeun ka para alimul ulama hadirin. Runtah nu pertama huruf R sifat ria hayang kaal ka pengajian make emas anu aya dina lemari kabeh dipake ku ibu bau eta leuwih dikincring-kincring we ya huntu diganti ku huntu emas nyengir hayau
Koreng untuk koneng mas doa laju ke karaokean bari ke kedengah bari di selfie kumaha enak gitu ngaran untuk palsu baru ke karaokean rangkat ke celengkok so modal. Ibu ria awas jauhkan sifat ria hayang ke alam ujub awasnya huruf muka dua huruf nando runtah di najar hati orang huruf muka dua ujub mamana ujub adalah merasa diri paling gagah. Lamun Allah ayu cek mana ada lamun Allah ayu namun dia ngomong atau lamun Allah ayu mual ayu atau iya masjid mual antung di lembur dia lamun Allah ayu jelema kabeh mual darah eta ujub kade awas leungitkeun sifat ujub huruf nu katilu n bu ingatkeun naon eta n nifaq atawa munafik jero jelema hatena lamun aya sifat munafik maka ieu menjadikan runtah kudu disatuan bawa ka pengaji. Jelema munafik teh ibu dihareup maaf diburieuan be doang ibu ka salaki itu eta hareupeun mah iya aa salaki ka Jakarta ibu manganjang kayak masalah ki batur munafik kata ngaranna gitu. Betul apa betul? Kadang-kadang salaki kita balanja ke pasar kuat sapoe terbalik pak salaki nama kamangkarang kalaparan di imahnya kelambut nauzubillahi min huruf muka tilu teh jeung a urang hijikeun takabur sombong leungitkeun runtah dina hati ibu rasa sombong dina hati ibu dina hati kabehan leungitkeun rasa takabur. Apa itu takabur? Man takabbara wa ta'ahullahu saja man takabur ka Gusti Allah wa ta'ahullahu Allah bakal ngapupuskeun darajatna moal kudu membuat jelema wa man tawadha'a rafa'ahullahu tapi jelema nu handap asor ku Allah diangkat derajatna. Ingat lain jelema nu angkat derajat jelema tapi Allah. Awas takabur hadirin leungitkeun rasa takabur sombong yang mau sombongnya boga mobil 18 tinggal poe dibawa sapoe hiji barang paeh mana nyai takut pelak aja udah minum nah nu disombongkeun ku urang di alam dunia. Ibu boga rupa gelis boga sawara bagus boga tenaga bedas boga harta loba begitu lepeh ditelep ku bumi mana nu bisa dibawa betul akur ulah sombong kapapada sombong bisa jadi ku harta karena loba harta ibu ngaluncak ka tetangga jeung tetangga teu akur hasud bae aya hasud betul. Awas takabur runtah t dan a takabur huruf yang terakhir ha apa itu ha hasud leungit gembuk ria ujub nifaq takabur dan hasud. Namun Ustaz hasud al hasud layak sudul maksud jelema nu ngabogaan hasud mah moal dicumponan ku Gusti Allah ngajar ngadoa barang penting maaf moal dihasilkeun maksudna ku Gusti Allah. Nauzubillahi min kumaha contohna Ustaz jelema hasud aya tetangga kabeli motor ceuli ibu nu ngebul tetangga kabeli termos ibu nu ngabola tetangga kabeli kulkas ibu nu paranas tiris tetangga naik haji ibu naik tower eta ngaranna hasud begitu Pak. Aya tetangga balik haji budak atuh haji wahyu dak non haji wahyu eta atuh ngajual sawah payu berangkat ke Makkah hiji lamun eta cenah ka haji kosasi non haji kosasi ongkosna menang nasi amun itu mah tuh haji Fatimah awewe haji Fatimah naon deui ngajual tempat jeung imah berangkat ke Makkah eta kabeh jelema nu mau haji di haruan ku si hasud pikumahaeun lamun aya jelema nu gawe unggal poe mupuk tai kuda tai kebo di karuman dijual nabung menang duit 10 tahun berangkat ke Makkah maknya balik ke Makkah disebut tai itu cenah tuh haji tai baca eta jelema hasud. Awas punya lamun tetangga bunga ibu kudu milu bunga tetangga boboga ibu kudu milu harem aja geuning kabeli mobil anyar alhamdulillah bapana kamari ngopi Torabika aya kuponan barang digosok-gosok Anda mendapatkan sebuah mobil ditukerkeun ka showroom eceuk kuari mobil anyar ngagembrang engke eceuk peuting di dieu bae nya arek nyalemetan mobil berangkat jarak ka Makkah engke eceuk milu tah lamun teu hasud teh kitu
Betul apa betul? Iya, mata tangga kabeli mobil eta setrum dibawa ke rumah sakit. Petot sumur. Ditong kita tangga nu kabeli mobil teh. Nah dia kadio gara-gara dia aing petot. Ini batu. Aya di dia nu kitu aya. Geus moal teu aya barang pasti nama aya. Insyaallah orang dia mah moalnya moal aya nu ngaku. Terus ya terus. Kota rasa ya. Jam setengah 12 kurang. Sajam kula mah kontrakna ieu jeung ki ade. Leuwih ti sajam punten ki ade kula mah lembur urusanna ieu. Hah? Terus ya terus. Ulah hasud punya. Jeung tetangga ulah ikuti akhlak Rasulullah. Beliau tidak pernah hasud kepada siapapun. Seorang lini-lini Bu, di zaman Kanjeng Nabi, eta Kanjeng Nabi berangkat ke masjid, aya nini nangeuy bae dina lawang, dina pagar masjid. Begitu Kanjeng Nabi ngalangkung, cok diciduhan ku nini. Tumpat ke kamar mandi dibersihan. Ngaliwat deui nini teh Kanjeng Nabi, ku nini dicuduhan, cok 5 kali diciduhan eta nu niduhan leungit. Kanjeng Nabi barang kadinya, budak, ka mana cenah ieu nini nu sok nyiduhan kula teh geuning eueuh. Waduh, barang dibejakeun eta nini udur gering ilongok ku Kanjeng Nabi dibawakeun buah-buahan anu seger diteang rompokna eta di luar kene Kanjeng Nabi nini-nina di jero cek Kanjeng Nabi assalamualaikum ngageder eta nini norok keturna. Aduh aing bade manuk dipencit ieu ku si ieu sebab jelema poek tukang diciduhan ayeuna lumpat ka dieu norok tok saawak eta nini risan. Datang kadinya assalamualaikum ini punten abdi nembe ka bujang alamat ieu aya kue seger aya bolu tah aya martabak telur tadi dina aya dadar gulung segala di binatanya cek Kanjeng Nabi teh abi hampura nembe ka buru ngalongo kumaha eta Bu nini nu tadi budak Yahudi nyuuh ka Kanjeng Nabi minta hampura maca syahad alhamdulillah Islamkeun jelema teh ku akhlak ngajak kana kabeneran teh ulah ku beureup minta salat ka jelema teh ulah ku gogoakan salat ya ai sorangan ngahenen bae urang bae heulanan salat pancena ge dilalatul hal afdalu min dilalatil maqal dakwah ku tingkah ku sikap ku tingkah ku hal leuwih utama daripada ku bacot. Betul apa betul? Lima kabatu ditahan kana kabeneran urunan muludan saimah mawa besek 5 cek manehna ai manehna mawa besek hiji ka masjid diriungkeun datang ke masjid anakna milu ngariung cek kapanggih ku anakna dibawa deui ka imah barang dibukakeun mah aja ieu mah boga urang naon ceng jerona cangkang tah kieu naon deui teri di jaketan cek mana tiriseun urang ceng eta geuning coba mun kita muludan tah barengar mawa besek kita 5 mawa zaman Kangjeng Raja Mudofar Said masa Syekh Sirri Siti di mana muludan mulai pertama lahir Bapak Ibu di Tikrit Utara di daerah Irak eta Raja Mudofar Said dikomentari kieu ku Syekh Sirri Siti hei Raja ieu budak Yahudi kunaon setiap tanggal 25 Desember sok perek hari Natal ketika perang masih dikeun Yahudi Palestina ieu para tentara Islam jeung tentara kafir dapat perang teu eureun Pak begitu tanggal 25 Desember budak Yahudi mah eureun istirahat cek Raja Sirri Siti kumaha lamun urang setiap 12 Rabiul Awal umat Islam istirahat urang ayakeun muludan cek Raja Mudofar Said pangnaon kitu muludan dijawab ku Sirri Siti hei Raja saha jalma umat Islam anu ngaruh-aruh muludan ngabuktikeun cinta ka Kanjeng Nabi maka ieu jelema bakal menang satengah dina taman-taman surga Allah Jalla. Cek Raja berarti hari kitu mah geus di dieu bae aya kena di dieu bae yeuh tikula onta 5.000 pencit kabeh jeung muludan Bu onta 5.000 pencit ibu muludan ieu mencit naon hah mencit jengkol mah dikorot udah dipencit mencit naon Bu soal kotok jago gini bawa tak dia dulunya hiper kotok 5
diundang itu panitia cek Kiai Ade wayahna ibu-ibu urunan urang kabehan setiap boga duit asupan tiap boga duit asupan Kiai Ade datang kecil Assalamualaikum bapakna jeung indungna keur sisiaran dina lawang nenek ayat Kiai Ade Islam Kiai Ade ini Kiai Ade Islam pasti manehna neuk mentaan cenah urunan mulu dan becakeun lamun manehna nanyakeun macan balik gitunya cek Kiai Ade Assalamualaikum neng mana aya anak ngomong dulu maaf cek mage can balik gitu kapan berarti mah jujur oh berarti ayah nih cek ada ya gimana tuh di jero tadi kayak nyumput na jero mati di penta urunan buat nyumput na jero markona dasar hilang gitu hayang ka surga air lebah muludan kotok sasapihan gering deh di bonceng setiap urang arek berangkat menyeberang Siratal Mustaqim urang teh tutumpakan hasil pepencitan urang di alam dunia embe nu bagus kebon nu bagus kotok nu bagus coba bayangkan urang muludan mencit kotok sasapihan geri kapanggih di cukang Siratal Mustaqim begitu lek nyebrang kataplak di tengah-tengah terus ka neraka aduh aing kan baheula mencit kotok sasapihan nu gering teu nyampe pan nyebrang itu akur benar mulai deket dia pencet kotok lubang gede hook di kita dan boro-boro daeng bahkan kadang-kadang nyara rumput karena bawah geus paling encan Ki Ade encan mah aya kene orang Ki Ade mah keur nungguan gede hari atuh manehna kebel di dina jero saya nyumput aduh tapi insya Allah orang Gosali mah moal aya nu kitu insya Gosali dilawan di jamaah sakit robana ya Allah ya Robana abi makiri dulu bu kakara iya abi macaramah kila di dangdanan kila doang panganten deui alhamdulillah punya lubangkeun abi nami Muhyiddin tempat di Cibadak Rangkas Bitung Kampung Nyomplong bisi ibu bapak pada silaturahmi tadi itu asup di Mandala lurus bae nya arah ka lampu merah Sumur Buang memeh kampus Latansa belok kiri paling 300 meter didinya aya Kampung Nyomplong pas rel kereta bapak ibu di tengah-tengah didinya eureun ulah ka mana ibu salah deui bae kumaha aja di lembur aja aya jalan kereta doang oke ibu nyampe ke lembur abi aya imah tingkat 4 mobil Pajero na 4 pamajikana 4 eta imah tetangga abi laju percaya pak silaturahmi bapak ibu ku abi ditampi insya Allah gitu jadi abi teh nuju ngurusan orang kali di dia aya di antaranya tapi nurul diusi incu daripada Kabah Haji Udin nuju mungkin di itu ngiringan alif-alifan doakan mudah-mudahan santri kula sing soleh terus soleha kami madi di teu loba kumaha unggal pegela balik ke alif-alifan saenyana nya ngandreug bu imah lembur hiji lembur aya pesantrenan insyaallah berkah jauh kana pipaseaeun jauh kana pisangsaraeun sebab bisa babil ulama turhamun bisa babil ulama turjakun Allah nurunkeun para alimin ulama dengan sebab Allah nurunkeun rasa kasih sayang di ieu lembur mantap ka kiai teh ulah sok hewa ka ustaz ulah sok hewa lumayan kiai mah mawa santri ngari udah kakak dia gede tuh setan berkat lewat itu kiai disebut setan berkat cek kiai nanti dia curi tuyul hari ku hewana kana kiai geus kaning kiai caramah cak ieu geus beurang nya pararanas geus surga jeung kiai neraka jeung kamu eta kuat babah bisi bangsa mulai detik ini kiai engkau dan aku you and me masing-masing cek lagi oke 86 siapa takut begitu menang sanggup modal pemajikan apa datang ke kiai rawah deui kiai kak aya naon assalamualaikum bajat kecil aya naon ngomong bener pamajikan kula pae hiju can aya nu mandian aja ye nyapo masing-masing betul pan urang geus dikitukeun laku kaya sangsara hirup bohong kading ketika aya kamusibahan lawan kiai diketrok
bukti ayam incu kasurupan bagi ibu datang ke mah ustad yang dipanjang pekom bener tante cidung ustad teh mati isuk-isuk ayam ini dimawa incu pula gak sering ngalaman kiai ampura iya incu pula iya kunaon doang mesti lu poe tidak ngomong tidak nahar cek ulah enak ya tak kayak jauh ngan iya tidak sekolah-sekolah acan kunaon cing pugu mah doang luka sarupan kamari nyangklak mawala layangan di nagalengan coba kali jeng ucap-ucapnya buat nyebut mana tak ucap alhamdulillah dikit gitu doang coba calangan semua calangan teh ancaman di kata siu coh di ciduhan kepala semua beberapa yang main astagfirullahaladzim lain amat ya cidu sakitu tak cidu ustad can mandi pak cager budak letik dipetot ku budak tina-tina pohon kahandap dia setan mau di luhur gunung ulah turun kahandap dia mau bisa balik deui dia cepet setan mau di kolom ulah balik kawetan nyasar dia tolol cepet setan aduh di jalan raya ulah lompat ka sawah lo balik takan blok dia setan oh cager alhamdulillah tak pengaruh pada yang ustad aya kiai ieu mah aya kiai arek ngariung di aranan setan berkat sungguh terlalu kau salim terus bawa anak ibu ke pesantrenan titipkeun ke pengajian pan di dieu ustad-ustad urang loba ieu mah anak diingkon di arari mah unggal malam minggu dibawa ku kabogohna naik motor kaelek ku kabogohna nu mawana bau kelek malam minggu datang ke Bogor gicrik bawa martabak 2 loyang susu 2 blek bapak abah si neng ayah iya abi nyandak martabak 2 loyang susuna 2 blek abah di dia antosannya si neng rek dicana ku abi ka itu ke alun-alun baros rek jalan-jalan wih cek abah nah iya kakar mah calon minantu abah anu gagah iya dasar mati tadi abah hayang ada martabak itu rojol martabak kakak anaknya dibawa diizinan ku kolota biur dibawa ke alun-alun teu sadar eta bapak nu kitu manehna ngaheulak-heulak dahar martabak di imah martabak anak nama dikuak-kuak di alun-alun ku kabogoh atur bener manehna nginum susu hamual bae di imah susu anaknya dikenyotan ku kabogoh di alun-alun teu sadar pak martabak urang ngan ukur dituker ku martabak doang jeung susu pikir boga anak parawan teh di imah kunci teu bisa ngajagaan titipkeun ka ustad eueuh di pasantrenan betul aku anak kakalayaban bae mana kuaripan zaman geus araraneh belajar geus henteu sakola geus henteu lockdown kabeh lockdown belajar ge cenah ustad kuari mah make paket make daring naon teh daring dadar guling gitu boga duit cenah 50.000 pakai beli paket doang kula mah nyatu belaan jeung sayur kangkung doang ja pakai belajar ku anak lu sapoe pakai paket tak pakai 2 poe beuteung mah kalapar zaman kuari araraneh bu sakola baheula mah mawa HP dicerekanan ku guru kuari mah anak teu boga HP dicerekanan ku guru teu boga HP kati balik kuari zaman mantak ieu ngayakeun muludan tiga urang pan masyaallah ya disingsieuna cek pamarentah awas bu ya jaga jarak jaga 3M apa itu 3M pertama pakai masker yang kedua menjaga jarak anu katilu mencuci ketika arek dahar atuh ulah kobobok be amprekan aing atuh henteu make masker ngagedak barang nu ngopi kahalangan instruksi pemerintah ikuti ke orang mereka kasihan kepada kita sebagai rakyatnya betul doakan kurang di dia para aparatur pemerintahan mudah-mudahan sing dipasihan rasa anu amanah amin mudah-mudahan dipasihan rasa cinta ngadidik karena para umatnya amin gitu bu jadi ulah sieun bu kupingkeun ya corona teh corona pakai kasieun teh ulah dipake laladaan teh ulah ya arti corona itu memang ada tapi kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan
Lima kadang sakedeung aya peraturan, keur sakedeung aya peraturan kieu ka kiai punten. Suami istri berjima dilarang dekat-dekatan dengan istri. Loh. Jadi jarakna kudu 1 meter ketika jima. Cek ulah ai kitu kumaha pajaranna mah mun eta bobogohan lalakina sepanjang kantor. Atuh jima kita jaga jarak kumaha nyampena. Padeukeut-deukeut ge jarang jadi anak. Aku. Benar. Ibu-ibu abi macana teu boga masker kiai lumpat karuyuk awi ngalada lokdok berean karet ka dieu pake masker bolongan be tengah na matana kurilok lumpat ibu ka tengah pasar berubah Ultraman Leo persis banget. Teruskan ya, teruskan kembali ibu kepada permasalahan tadi ya, jaga tuh alimil ulama, titipkan anak-anak kepada alimil ulama. Hayang itu bukan anak pinter bu, hayang tiga ada putra bisa ngaji, laju nges nyimpen anak encan di pesantren. Selamat bermimpi. Hayang ayah anak tidak dititipkan, ngobrol tajung jebul patroma atau aja paku payung paling gak lonyot ke kalangan ibu. Bapak di orang itu hayang bukan anak pinter, hari anak di bekembe di imam minta dititipkan kaki kiai aku, tapi insya Allah orang dia mak abe pasti dititipkan. Greg bu di kobong orang-orang kue adanya ayam menadoman bu di dia ayam nukori di dia ayam maca awamil. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam alam amil penawim itu amilin orang siramato bermayanin satu nih cakaya amilin kalau ilmu nawi ke jumlah 100 amil lapiatu nama nawiatu jangan salabdi lagi nabi bangsa manawi kalau dia tuh menawi terbaik di mata tahu yang bangsa labdi nggak 100 sih kita tapi nggak serong warna tarik bisa ibu bisa tahan tengah aja makanya mual bisa di kau di lembur orang ayam obong ayam pesantren unggal isu katanya alung-alungan nadom akidatul awal karangan Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Abda'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil qadimil awwali alairil baki bila tauri summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi mangkot wahada walihi wassabihi wa man tabi sabila dinil haqi khairu mubtadi wa badu fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah Allahu ma'u judung qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun bani wa wahidun qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil lahu sifatun sabatun tatatimun pakudratun hayatunil ilmu kalamunis kamar wajah ijung bigoiri naksin kahafi firmarati dahdiyatin falaha kenaan bu bisa lah dia mah santri kafe makanya dendem anak ke pondok pesantren supaya jadi santri. Ustadz cenah jak ulama iya hayang boga anak jadi santri tapi ulama teu boga anak lalaki boga ge anak parawan kawinkeun ka santri. Betul aya santri diri aya hidup santri hiruplah can parae ini makanan santri hewa bae oga usah boleh manginongkan kawinkeun hiji kana ustad dua kana santri keudeuh ulama teu dikawinkeun sasalat helang kunaon kitu atuh ja ustad mah teu para boga duit jeung kiai paling lamun boga duit lamun aya nu nadar jeung aya nu modal Allah lagi cenah teu mararake calana mararake na samping bengke incukulah naon hubunganna eta teh make calana ge jeung anak loba calana make samping ge kami jerona aya calana ibu-ibu gue tak cenah hari balik ngariung balik ceramah cenah datang ka imah diangkat sampingna belebes balik ngaji datang ka imah angkat sampingna belebes pikiran ibu yang porno betul apa betul ulah karari itu teu hayang ngawinkeun anak ka santri paling ke cenah anak ulah disesekan tong-tong
gagah bahkan santri mah ya kupingkan lamun aya nu maot santri ieu bakal hirup batur mah maot santri mah hirup mana buktina hiji santri boga jatah kuli baris eta proyek eta ustadna kiaina saruang nu kadua santri mah ibu bapak punten ngagaduhan MTQ apa itu MTQ musabaqah tilawatil kuburan samajikan di kuburan terakhir boga ATM santri mah naon santri ATM hartos tinu naon ieu deui cenah ustad nitahan jelema parareh kabeh dulu siap aya nu paeh boga duit aya nu paeh boga duit artina ibu santri eta pigugur ya pigugur jeung jaga ngabina lebur urang pan ulama bakal mararaot ustad bakal kalolot santri anu neruskeun betul santri hidup santri hirup lah can parah terus kan terakhir urang sasalawatan bapak teman buka fotokopi ayo mangga buka bagian bae ya mangga teu kabagian ke fotokopi bae nya aya pulang fotokopina teu loba eta sesa doang sesa mudah-mudahan aya manfaat nanti babarengan baca ya amin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi aya opat golongan ahli neraka nu moal bisa asup kana sareng ngambek sengit oge moal bisa ruh pada sahih di dunia isok minum atawa minuman kaya ganja morfin sareng narkotika nu disalahgunakeun dinamakena dua jalma nu ngadahar barang riba barang haram nu dilarang ku agama kaya nipu palsu ngadure jeung mitnah ngeser wates tanah ngurangan timbangan golongan katilu entos dijelaskeun ku hadis Kangjeng Rasul dipertelakeun nu ngadahar barang yatim ditinggal kolotna kabeh diseepkeun opat boga dosa nepi ka maotna nu janten putrana moal dihampura ku ibu ramana mugi ieu hadis janten perhatosan mugi-mugi orang kenging kabagjaan amin. Pak kakuping bu aya opat golongan ahli neraka nu moal bisa asup kana surga sareng ngambek sengit oge moal bisa sebab ngarapakeun rupa-rupa dosa ibu gede ambek ka salaki moal asup ka surga illa an tatuba ila Allah hiji di dunia na isok minum arak minum bir whisky vodka martini martono kadinya salaki mah minum KTI orang tua anggur merah minantu nganggur mitoha marah-marah diinum ku pamuda mabok tetobat neraka urusanna aya ganja morfin sareng narkotika golongan anu kaduana nu jelema nu tukang adahar barang riba barang anu dilarang ku agama kaya nipu palsu ngadu jeung mitnah ngeser wates tanah ngurangan timbangan awas bu pak nu tukang ngegeser-geser tanah neraka ngerebok ulah mentang-mentang boga pacul cap kotok jago seblok pakai macul galengan batul sampai ka iblis dong halis eta jaga ku malaikat jabaniyah di neraka sakor di kongkorongan tanah 7 lapis bicil tina timah anu ngakolak nauzubillah min ieu mah pentingnya ceramah ulah loba-loba kudah hampura ieu beres ti dieu masih aya keneh panggung penting di Cibadak Kapayun masih 27 panggung doakan ibunya mudah-mudahan habis kepastian kesehatan bapak-bapak para kiai para guru ngaji abdi di dia ya doakan abinya mudah-mudahan habis dipasihan kegiatan kesabaran kesehatan amin
abi mabuk ya sabenerna nama ya jadwal keluar tadi jadwal iya ya keluar sabenerna nama lain tadi abi ke Malaysia sebenernya nama ya ke Malaysia ngan berhubung ngondang makanya udah terlempang lah itu kan dia bahaya juga siap abi hampurannya yes iya mah ngomong teh salah eta mutlak dongkap nanti abi bener mutlak dongkap nanti Gusti Allah abi hanya manusia biasa buah tomat buah cempedak tamat buah tomat buah petei tamat buah lawang buah kacapi buah pesitan itulah nama buah-buahan naik sado ka parung panjang kudana aprug-aprugan pidato maulah panjang-panjang betong kulah nges kukurubukan kotir dari saya kubur kumala buru haliman joroh halisadun apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tetapi kalau lidah sudah melukai hati kemana obat hendak dicari lamun hayang kadu putra putri sholat tersoleha awas bu catat anak kata santrenkan titik sagede belenang masjid orang tutup berdoa tujuh di kala kalau ikan kali kerom Allah pasang yang sering mengenai awal memberikan saling orang dan dalam kondisi pada rasulullah ajmain hati ini mengatur alam menandang dia pengen bagi kafi umazidah orang pengen alhamdulillah kepada pagi kita yang terakhir mati bisofoni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salat akhirna dunia biar bil ahwal apa tatak hadiran nabi jabal hajat wa tutahiruna biya min sayyat wa tarfuna biya inda kana darajat wa tuballighuna biya aqsaba injabal khairat fil hati wa pada mamati innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana wa tajawazuna wa la tadrib ya wujudana ya Allah ya ilal alamin ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin